Anaking kiwari emak geus nepi ka lembur anu sabenerna, lembur anu beda jeung lembur urang baheula. Anaking anak incu emak, mun isuk pageto hidup sono hayang papanggih jeung emak, tuluy hidup barali ka lembur jiga biasana. Omat tong angkaribung barang bawa, sabab emak geus lain emak anu baheula. Anaking kamlang emak, mun hidupnya ka emak, teu kudu bingung ngulang tarima, tapi cukup bejaan emak. Yen hidup geus jadi jalmi soleh, geus jadi hamba Allah anu ahli ibadah, bari salawasna terus ngadua sangkan aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Anaking mun hidupnya ka emak, cukup bejaan emak. Yen hidup tehnya ka emak akur jeung dulur, runtut raut sauyunan, silih hargaan, silih elingan, silih tulung, silih bantu. Anaking pangbejakeun ka anak incu hidup. Yen embaknya ka hidup, nyaah ku lucuna, nyaah ku belana, nyaah ku sumangetna, bejakeun ka keluarga hidup. Emak geus nepi kanu dituju, marek setia nungguan di dieu di hareupeun panto surga. Anaking anak incu emak, emak hayang mere beja nyambung beja anu baheula. Nu manfaat di dieu teh di alam baka geuningan lain harta, lain tahta, lain pangkat, lain jabatan, tapi wungkul amal soleh anu waktu di dunya nu dibungkus iman jeung katakwaan. Ayeuna ku emak geus karasa endahna salat jeung puasa, karasa endahna zakat, karasa endahna mika nyaah fakir miskin, karasa endahna akur jeung dulur bari heman ka tatangga. Anaking anak incu emak, mun hirup hidup kadungsang-dungsang, mun hidup loba maksiat tibatan tobat, loba takabur batan tafakur, loba sasar batan istikbar, loba salah batan ibadah. Omat mak tong dibejaan, sabab teu sanggup ngadengikeunana.